Mananya si Akang teh angger lamun telat gitu. Aratul digerak janjian di kebon udah deh lah. Mana si Akang? Ampunnya. Yang geus lila aing dicocokan reungit. Sabalna si Akang. Neng. Aduh. Pampura, Neng. Kami nungguan. Tuh, nya Neng. Gitu wae. Ngambek, gitu wae ngambek. Nya tuh kumaha teh ngambek. Nih angger telat wae. Keun bae atuh da. Telat oge lain telat nu eta atuh. Ulah sih maksudna mah ulah telat nu eta. Maksudna ieu lamun janjian teh ulah nepikeun ka telat neng kudu nungguan lila. Ya, hampura lah. Akang mah cinta jeung deudeuh ka Neng. Waduh. Sok sanajan Akang teu boga imah, teu boga mobil, teu boga sawah. Tapi cinta Akang mah 100% ka Neng. Wow. Memang lah teu jiga si Budi anu sagala aya. Saya teh makan boga mobil, sawah lega, imah sigrong. Tapi ieu tempo Akang mah cinta jeung sayang kan Neng. Iya Kang, lamun Akang bener cinta, bener nyaah ka Neng, sok buktikeun tulungan ieu Neng teh ditulungan Akang. Ya sok, ku Akang rek dibuktikeun. Ngomong ka Akang, hayang naon sok, ku Akang baris ditedunan lah. Kenalkeun Neng nya jeung si Budi. Aduh. Lah. Akang. Astaga, Akang. Ih, Akang. Akang. Iya, Akang. Alus ya. Oh iya, dioyak-oyak gitu udang kumaha ieu teh. Hei, jelema deh. Kameramen. Iya, tulungan ieu. Nah, kunaon ulang-ulang gitu? Wow. Teh mama teh menuju renang, terus kamu tinggal di ruang. Terus kumaha? Terus rancingan lebat. Aduh, terus kumaha tuh? Nya teh rancinganana dibuka deui. Di amal depan beungeut lomba daerah. Dasar malaikat berat. Aduh, astagfirullahaladzim, kumaha ieu teh? Aduh, ya Allah, warung kabongkaran kieu sagala dicokotan eta bangsat. Kuatnya saha hiji-hiji acan, ieu kuat kosong melompong kieu Gusti nu Agung. Kumaha atuh ieu teh warung teh kabongkaran? Aya naon ari mama? Iya, papa teh ningali warung kabongkaran kieu kuat ka kosong kieu ieu bangsat sagala dicokotan berapa? Ku bangsat dicokotan ieu kabongkaran. Aya wae nya. Keur mah papa oge di kantor teh keur aya masalah ieu teh. Serius, ieu masalah itu masalah. Can manggih solusi. Sugan we. Mama aya solusina. Solusi naon atuh lapah menikir malalieu teh solusi weh. Ieu papa teh meunang tugas berat di dunungan. Saberat kumaha sih, Pak? Gusti nu Papa teh dititah nyandung ku dunungan teh. Nah, lamun jarak sabulan ayeuna can nyandung, papa baris di PHK. Aduh. Lamun kieu carana mah, papa bisa-bisa mau mendadak. begitu mah halus. Setuju pisan mama mah. Mending ge papa mau ngadadak nya sok didoakeun ku mama masih husnul khotimah. Sing ditampi amal Islamna nya kan nya sok didoakeun ku mama mah sok.
mak. Teuy. Naon teh mak? Beuteui ujang, beuteui. Bau teh mak. Ya di mana ge beuteui bau, jengkol bau. Gening belah dua nya mahnya. Ya belah dua ujang, di mana oge. Gening nu kolot mah anu nololan nya mahnya. Dijadiin daun ujang. Tapi nahan bet buluan mah. Naon ujang? Hah? Buluan. Ya ningali para buat emak. Aduh, meninakon. Rudak. Boga pamajikan goreng apa? Sarana kieu mah. Ini. Kumaha Kang atuh? Akang, hari itu meri, urus usaha. Paraban kumane? Hari doma, para berusaha. Ngarit kumane? Aduh akang, hari itu balok, di usaha deui. Garap kumane? Aduh akang, hari sawah digarap usaha. Nya urus garap kumane? Akang, hari ieu usaha. Mun eta mah garap gua akan ayeuna. Ayo. Ulah sakali kali sia. Mak, Naon ujang? padahal angkat halanya ke bumi rencangan. Ya, Ada di jalan ujang. nya. Jang. Ada heula ya. Naon mak? Nah, aja mau utang masa segala ya. Tamu teh aku kadarnya mahnya. Ajang naon ujang? Yang kerajinan tangan. Kerajinan tangan. Nah, aja kudu membawa BH masa segala. Ya, kita bu guru. Kumaha cenah di guru teh. Ya, cek bu guru teh. Barudak isukan nyeun kerajinan tangan tinu wadah susu urut. Maksudnya lain eta ujang masih dipake. Tah, iya. Tah, iya. Iya. Wadah susu urut mah